Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota ayeuna bagian anu ka 3 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka 3. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita si bapa sukuna ngaburacung rorowesan atuh pawili gentak ngalakukeun tindakan kap manehna gancang nyekal suku si bapa maksudna marek ditarik deui ka luhur tapi apes sabab anu beunang katewakna kalah calanana katarik kabeh atuh pogoe si bapa jadi ngoceak alatan barang pusakana kaciri pewet ngample. Waduh, nah kalah calana nu ditarik na ieu teh. Aduh sing bener atuh nulungan teh ieu. Aduh ieu si Oto muntang antung. Sentak si bapa jadi ambek. Aduh. Punten Pak, teu dihaja Pak. Neng Mita tinggal calana Neng. Cek Pak Willy jadi kaweur malah nitah nyalanaan ka Neng Mita. Alim teuing Pak, ku bapa we atuh Pak. Cek Neng Mita bari malengos. Sabab saumur dembelah oge karek harita nempo pusaka lalaki sing horeng jiga kitu. Komo ieu anu geus gael-gaeleun. Sanggeus dikitukeun mah Pak Willy daek teu daek kudu nyalanaan deui si bapa najan bari ragam. Samentara dina pada eta Raden Samar setengah lumpat muru nyamperkeun bari hari weus-weus. Neng Mita, itu mesin pesawat teh ngadadak hirup geuning. Enggal pareuma Neng, bisi hiberman teh Neng. Kitu cek Raden Samar. Ngahaja api-api ruas.
Padahal sabenerna mah ditiup ku manehna waktu keur nenggakal hur tadi teh. Ih, mana bete ku akang dilaraskeun. Sing tenang Kang. Da moal ari hibar ku nyali rama. Ari tos ku saatunya eta nu ngahirupan pesawat teh. Asa teu ngartos ari hirup ku sorangan mah Kang. Cek Neng Mita bari kerung. Ah, duka atuh Neng. Da akang mamung ninggalan wungkul ti handap tadi teh. Bujeng-bujeng tiasa ngahirupan mesin anu kitu. Dalah ninggalna oge nembe ayeuna akang manu kitu teh Neng. Lang Neng Mita jadi ngahulang. Alatan ngarasa bingung karena kejadian anu karandapan ku dirina. Sabab salila jadi pramugari karek harita pisan ngalaman hal aneh model kitu. Dina sajeroning keur bingung kitu, Pak Dendi torojol aya muru nyampeurkeun. Boa-boa pesawat urang teh aya nu nyabotase Neng. Tapi asa teu mungkin ketang lamun sameme lepas landas mah. Da pamariksaana oge kapan kacida talitina jebak ketat. Ari hidup tadi kumaha wae Jang salila aya handapeun mesin pesawat teh geuning bisa hirup deui Jang. Cek Pak Dendi bari nanya ka Raden Samar lantaran hate leutikna boga rasa curiga yen anu geus ngahirupan deui mesin pesawat teh Raden Samar. Teu naon Pak, abdi mamung ningalian wungkul. Eta oge ukur nenggak. Tapi nya kitu sapertos anu kauning aku sadayana. Nalika ku abdi pancerong teh ngadadak mesin pesawat teh hirup nyalira Pak. Pak Dendi jadi ngarenghap rada panjang. Dadana karasa berat ku unek-unek nu teu kaharti ku akal sehat. Tapi najan kitu manehna gancang nyieun kaputusan. Nya ayeuna Bapa rek ngahubungan heula pihak bandaranya supaya urang bisa buru-buru ninggalkeun ieu tempat. Neng Mita, Pak Willy, gancang sok atur penumpang supaya tertib arasup deui kana jero pesawat. Urang lahulah we sabab Bapak yakin pesawat mah teu nepi ka ruksak. Kitu akhirna cek Pak Dendi bari gentak asup ka jero kokpit rek mariksa layar monitor pikeun mastikeun kalayakan pesawatna. Aya kana sabaraha menitna Pak Dendi mariksa tiap monitor pesawat. Tidinya manehna ngarasaya hal anu aneh khususna di luar masalah teknis. Sabab dirina teu manggihan gejala aya karuksakan dina eta pesawat. Bener-bener aneh ya teh. Nah, kalat naon sabenerna tuh nya tadi pesawat mogok. Da geuning eueuna naon dipariksa teh ieu teh. Sabot keur ngagerendeng kitu, torojol Pak Willy datang. Alhamdulillah Pak, kangge area lepas landas mah picekapeun. Ku abdi tos diparios sareng Jang Samar nembe. Insyaallah aman. Ku margi ieu palataran teh kacidalegana jeung taneuna lumayan teuas Pak. Kira pesawat penumpangna 15 atawa 11 jalmi mah tiasa Pak. Nya syukur atuh ari kitu mah Pak Willy. Sok atuh urang bismillah we, urang hiber deui bejaan panumpang anu sanesna Neng. Hidup wayahna Jang Samar cicing di kamar pramugarinya lantaran kursi panumpangna pinuh da ieu pesawatna pesawat leutik. Mohon Kang ngiring we sakantenan jeung abdi ka Bandung ke diwanohkeun ka sepuh abdi supados akang terang kota Bandung Kang. Cek Neng Mita mairan. Mangga Nyi, hatur nuhun. Ari kinten-kintenna teu ngarepotkeun mah akang bade ngiring ka Bandung Temal Raden Samar bari seuri lantaran ngarasa bungah dumeh cita-citana hayang ngalalana di alam manusia teh tinekanan ku ayana pangajak ti Neng Mita.
Saterusna sanggeus ngomong kitu mah Neng Mita tuluy mere instruksi ka para panumpang supaya ngagunakeun sabuk pangamanna sakalian ngabejaan yen pesawat terek lepas landas deui. Gancangna carita kiwari pesawat teh geus anteng ngapung ngajomantara dina sajeroning poekna langit peuting laju hiber nyuruwuk meulah angin nuju kaluhureun kota Bandung. Danget eta Raden Samar diuk dina korsi paragi rehatna pramugari bari sidengdang matana neuteup kana palapon pesawat sedangkeun hatena ngagalecok. Tetela manusia mah pintarnya sanajan teu bisa hiber langsung oge tapi manusia bisa nyiptakeun alat anu bisa mawa manehna ngapung ngawang-ngawang. Baru kieu rasana tumpak pesawat teh ngeunah tinggal diuk teu kudu capek kawas aing hiber sorangan. Kumaha rupana nya kota Bandung teh asa panasaran pedah Neng Mita nyambit-nyambit kota Bandung. Aya batagor moal kira-kira nanya. Sajeroning keur kitu Neng Mita aya asup nyamperkeun bari pok nyarita. Kang, sakedap deui urang bakal mendarat Kang di Bandara Husein Sastra Negara Kang. Oh, janten ieu pesawat teh nu gaduhna Pa Husein nya. Kumaha teuing ageungna eta buminya dugi ka pakaranganna oge lebet kapal. Sanes kitu Kang. Maksud abdi mah urang teh bakal mendarat di bandara atanapi tempat kumpulna pesawat. Mung eta bandara dinamian Husein Sastra Negara. Sanes berarti nu gaduhna Pa Husein Kang. Cek Neng Mita bari nahan piseurieun. Oh kitu. Nah meuni nganggo nami jalmi sagala atuh Neng eta bandara teh. Ari sugan akang mah eta we nu gaduhna Pa Husein. Pangna dinamian Pa Husein teh. Kapan buktos eta bandara dinamian Husein Sastra Negara teh buktos penghargaan kangge pahlawan kapungkur eta teh Kang supados namina diemut wae ku rakyatna. Siap-siap we Kang urang kedap dilungsur pesawatna tos bade mendarat Kang. Oh nya ngartos atuh ari kitu mah. Mangga tuh Neng siap-siap Neng. Walon Raden Samar bari nyengir. Dina danget harita Neng Mita jeung Raden Samar tuluy turun tina tangga pesawat. Sanggeus samemehna Neng Mita salaku pramugari mariksa heula sakabeh kabin pesawat pikeun laporkeuneun ka staf bagian darat. Nu saterusna kulantaran poe eta mah jadwal balik ka pangkalan jadi dirina bisa langsung balik ka imahna. Kang, bade teras ka bumi atanapi bade istirahat heula di hotel Kang? Tanya Neng Mita bari marhatikeun Raden Samar dumeh jiga anu bingung jeung linglung. Kunaon Kang? Sapertos anu bingung kitu geuning Kang? Sambung Neng Mita. Sementara Raden Samar anu ditanyana jadi garo-garo teu ateu. Puguh muhun pan eta meuni rame baru ge kieu nya ari di kota teh Neng. Jaba angguanana meuni sararae kitu beda jeung angguan akang. Bari kamarana eta teh Neng jalmi meuni seueur kitu meuni lalar liwat. Rupi-rupi Kang tujuanana mah gumantung kana rencanana. Digentos we heula atuh Kang acuk mah. Angguanana ye ke ku abdi pangmeserkeun nya di mall Kang. Ayeuna mah langkung sae urang istirahat heula we di hotel, kin gampil ka bumi mah Kang. Walau Neng Mita semuseri lantaran ngerasa lucu ku tingkah laku Raden Samar. Mangga atuh teu langkung nyanyi we akang mangiringan. Walau Raden Samar. Najan ari uteukna mah bingung sabab teu nyaho nu kumaha rupana hotel jeung nu kumaha deui anu disebut mall. Harita duanana laleumpang turun tina pesawat. Sapanjang jalan
nalika keur leumpang di terminal bandara. Raden Samar jadi pusat perhatian. Alatan anu area di dinya ngarasa aneh, dumeh papakean Raden Samar jiga terah karaton. Malah teu saeutik Raden Samar loba anu moto ku kamera tina HP. Kajaba teh eta najan Raden Samar papakeana kawilang aneh, tapi tetep masih kene pantes kusabab nyeureub kana rupa jeung dedegan anu hade tur kaset. Maklum sahanteuna oge Raden Samar saurang anak raja salaku putra mahkota. Tangtuna salian ti boga rupa kasep, pangawarna oge sembada pepel ku otot. Cek paribasana otot kawat tulang wajah, bulu bitis keris, bulu kelek gobed. Teu saeutik kaum Hawa loba anu ngahajakeun ngeureunkeun ka Raden Samar laju menta foto bareng. Atuh puguh we pikeun Raden Samar mah jadi tambah bingung liwat saking jaba heran waktu nenjo dirina ujug-ujug aya dina alat sagede dampaleungeun. Kejadian eta tangtuna pikeun Neng Mita mah beuki nambahan rasa sukana waktu nyaksian kumaha lugu jeung polosna Raden Samar. Singkatna carita, kaluar ti bandara Neng Mita jeung Raden Samar harita naik taksi ngahaja nuju heula ka mall pikeun meuli pakaian pikeun dangdan atawa disalina Raden Samar. Dina perjalanan eta Raden Samar sidengklang dina kursi tukang parendeng jeung Neng Mita. Neng, ari nu tadi teh naon namina? Asa ajaib waktos akang ujug-ujug pindah kana jero alat aheng kitu. Padahal akang mah pan teu ka mana-mana. Eta teh namina HP Kang, sami sareng nu abdi. Ieu. Akang tadi teh dipoto sareng direkam dijantenkeun video Kang. Cek Neng Mita bari nembongkeun HP-na. Oh, sok aya wae nya di alam manusia mah. Lepat, sok aya wae di kota mah nya. Ongkoh araraneh deui. Jaba itu bumi mun dijarangkung kitu, nah kumaha nyecinganana. Eta pasti tunji tah bojona nya ngalahirkeunana. Sabab bumina oge jarangkung ageung. Mohon kulawargana pasti rendai seueur nya Neng. Akang, sok aya wae matak pilucueun ari nyarios Kang. Cek Neng Mita bari ngabarakatak alatan geus teu kuat nahan piseurieun ti bandara mula. Aya kana saparapat jamna dina taksi ngambah perjalanan. Akhirna Neng Mita jeung Raden Samar nepi oge ka hiji pusat perbelanjaan di puseur kota Bandung. Didinya jika tadi deui wae Raden Samar pada ngarogrog didariung jeung pada nanya bari diparoto. Atuh puguh we pikeun Raden Samar jadi kacidariweuhna alatan pada ngabenyeng jeung ngenyang. Sabot keur kitu torojol Neng Mita norojol bari mawa sasetel pakaian lengkap jeung sapatuna. Kang, mangga dicobian heula Kang. Ieu acuk sareng sapatuna bilih kirang cocok. Cek Neng Mita bari narik leungeun Raden Samar. Di mana nyobian atuh Neng? Kapan sakiramena di dieu mah? Itu tuh Kang tuh di kamar ganti Kang. Walau Neng Mita bari nungtun Raden Samar dibawa ka hareupeun kamar leutik paragi nyobaan pakaian. Mangga Kang, canak acukna cobian dilebat Kang. Hari Neng moal ngiring gitu kalebet Neng. Nyamual atuh Kang bade naon dilebat. Cek Neng Mita semu bareureum pipina waktu di banyolan kitu ku Raden Samar teh. Atuh satuluyna Raden Samar gancang asup ka eta kamar ganti. Tapi teu kungsi sabaraha detik maena geus balik deui bari dina kaayaan geus ganti setelan.
Maklum manehna mah kapan bangsa jin jadi ukur di kicepan wungkul oge. Bajuna geus langsung nerap ku sorangan. Pikeun Neng Mita salanti ngarasa pangling ku parobahan dina diri Raden Samar anu beuki ginding tangtuna ngarasa heran. Dumeh teu kaharti aratan saking cepetna Raden Samar ganti pakaian. Satengah teu nyadar Neng Mita jadi ngarontok persis kawas kabogoh anu geus lila karek tepung deui. Kang, Kunaon Neng? Naon? Aya nu ganggu atanapi kumaha Neng? Dikitukeun ku Raden Samar. Neng Mita jadi sadar nu matak maena gancang ngalesotkeun rangkulanana. Teu Kang teu. Mung asa rada aneh we. Kumargi meuni asa tereh-tereh teuing digentos angguan teh Kang. Cek Neng Mita semu kuram kireum era. Oh, manawi teh aya naon. Ngahaji akang mah dirangkep nganggona Neng. Kitu tema Raden Samar bari nyekal pigelangan leungeun Neng Mita. Riuhna kaayaan di mall harita kagerwahkeun ku ayana sora nu ngajerit teu jauh ti tempatna Raden Samar jeung Neng Mita nangtung. Tolong, tolong, copet, itu tas kuring dijambret, copet. Cek saurang ibu-ibu bari ngudag saurang lalaki anu ngajambret kantong leutikna. Atuh sapada harita kaayaanana jadi riweuh. Dua urang patugas keamanan mall gancang nyegat tapi upayana jadi katahan. Sabab tetela si jambret teh ngaluarkeun pistol bari nyentak. Awas. Lamun coba-coba ngalangan ditembak si ku aing. Awas nyingkah. Kajadiana beuki tambah tegang lantaran si jambret nekat nembakeun pistolna ka luhur. Dor. Ngahaja si jambret ngalakukeun kitu supaya jalma nu aya di dinya pada bubar sangkan dirina laluasa pikeun lumpat kabur. Memang bener. Nalika pistol geus dibekaskeun detik eta keneh. Jalma nu aya di dinya langsung pada paburincai nyingrai. Tapi teu lila tina jero karamean eta mucunghul saurang jejaka gagah. Leumpangna estu teuneng ludeung taya katineung. Atuh puguh we si jambret jadi morongos ambek bari nodongkeun pistolna ka eta jajaka. Sementara harita jalma nu aya di dinya jadi ngarogrog ngalalajoan najan bari degdugdug jajantung kaasup Neng Mita alatan ngarasa salempang. Mundur sia budak ora, mundur. Budak edan, mundur sia. Ulah sosorok kojor bisi dibedil ku aing sia dadada. Mundur. Reg. Eta jajaka nu tetela Raden Samar ngarandeg sedengkeun sorot matana seukeut mencrong ka si jambret. Nanaonan ilaing kisana. Gancang. Purageun eta pakarang samemeh kula nyieun tindakan ka anjeun. Cek Raden Samar tandes naker dina cumaritana. Hehe. Ulah balaga so jagoan sia pemuda edan bisi kaduhung sia. Sabab ieu timah panas datangna bakal leuwih cepet tibatan gerakan sia pemuda edan. Kitunya. Kula hayang nyaho coba bekaskeun eta senjata teh. Make nangtang sia ka dewek. Pajarkeun dewek tuani meureun, pajarkeun dewek ngagos reuy-reuyan meureun nya. Rasakeun ieu modar sia ayeuna keneh pamuda edan. Dor. Sanggeus ngomong kitu, kalayan teu loba mikir panjang deui si jambret narik kokang jeung palatuk pistolna. Maka detik eta keneh ceger. Dor. Sora durdar derdor ngaceger tarik naker keluar tina moncong pistol. Bareng jeung ngabelesatna timah panas anu nyuruwuk cepat banding angin ngarah kana jantung Raden Samar. Dina pada eta sakabeh jalma nu nyaksian kana eta kajadian
pating lalenya pating jerelit alatan ngarasa power kitu deui Neng Mita maneh langsung ngacerit bari ceurik tapi ukur sabaraha detik nalika rasa tegang muncak kejadian aheng kasaksian ku ratusan pasang mata anu aya di dinya. Danget eta waktu timah panas tinggal sasiku deui erek nembus kana dada Raden Samar ku kacepetan gerakanana. Raden Samar newak pelor anu keur nyuruwuk tarik wut kap krak sapada harita pelor teh tuluy dirames nepi ka bubuk satuluyna lebuna diawurkeun ka si Jambret anu calangap bakating ku soak kopsia kula mere lebuna ka Andika sok rek kumaha geus kieu rek dilesotkeun atawa rek diteruskeun hayo cek Raden Samar bari ngadeukeutkeun beungeutna kana beungeut si Jambret. Taya bisa nu dilakukan ku si Jambret dina dangat harita iwal ti kudu pasrah kana kanyataan lantaran saha jalmana atuh anu mampu ngaladenan kakuatan si Jajaka. Sungut si Jambret calangap bari ngageter jiga kabulusan nalika Raden Samar ngadeuketan beungeutna. Ampun den rumaos ampun rumah sa kuring salah mangga ieu kantong cacadak diwe den aduh cek si Jambret dibarung ku rasa soak bari ngasongkeun kantong tapi nalika kantong leutik diasongkeun ku si Jambret ka Raden Samar teu kanyahoan na atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.